Bismillahirrahmanirrahim. Wal aslu bil ikhbari an tu akhara wa jawaju taqdima idla doror. Katanya wal aslu lan utawi asale fil ikhbari ing dalam piro-piro khobar iku antu akhara yen taden akhiraken ya khobar saking mubtada wajawaju lan ngawenangaken ya ulama nahu wajawaju lan ngawenangaken ya ulama nahu atakdima ing andinginaken khobar saking mubtada ing andinginaken khobar saking mubtada idla dororo tatkala ora bahaya iku tatkala ora bahaya iku tetep pamna hina yastawil juz'ani urfan wa nukron adima bayani pamna mangka nyegah siro ing takdimul khobar pamna mangka nyegah siro ing andinginaken khobar hina yastawi ing lemang sapa pada opal juz'ani mubtada lan khobar iku al juz'ani mubtada lan khobar urfan apane urfan ing dalam makrifat wa nukron lan ing dalam nakirahe adima bayani hale kang sepi saking korena kang mertelaken adima bayani hale kang sepi saking korena kang mertelaken khobar saking mubtada khobar saking mubtada kada hale tetep kaya mungkono madkur hina yastabil juz'ani idma tatkala ora nono apa al fi'lun fi'il kana tegese ono ya fi'il tegese ono ya fi'il iku khobaro dari khobar au kusida tatkala atawa den sejak au kusida atawa den sejak opo istimaluhu nganggone ya khobar opo istimaluhu nganggone ya khobar munhasiron haleden ringkes kalawan inama atawa lapat hilang munhasiron haleden ringkes kalawan inama atawa lapat hilang au kana atawa ono ya khobar iku musnadan den sendeaken iku musnadan den sendeaken lidilam ibtida kadue mubtada kang andue lam ibtida lidilam ibtida kadue mubtada kang due lam ibtida au lazimil sadri atawa ing mubtada kang mulajamah sadar kalam atawa ing mubtada kang mulajamah sadar kalam kaman li munjida kaya lapat man li munjida man uti wong li ikut tetep kade ingsun munjida hale kang nyalametaken munjida hale kang nyalametaken wal aslu bil akhbari ang tu akhara wa jawaju taqdima idla dororo ari nu jadi asal wal aslu ari asal pokona bil akhbar dina pirang-pirang khobar di dia musonif ngadatangkeun lapat khobar ku bahasa al akhbar nyata ku jamak dijamakeun wal aslu bil akhbar ieu lapat akhbar dijamakeun tah di dia mere harti musonif kana yen meunangna ngadamal khobar leuwih ti hiji bisa mubtada hiji khobarna sababaraha hiji makruh musonif ngabahasakeun al akhbar teh
seolah-olah meleh arti yen khobar teh meunang sababari hiji tina mubtada nu sahih. Wal aslu ari jadi asal fil akhbar dina ngabentuk khobar antu akhoro eta kudu dipaneurikeun tina mubtadana ulah sampaikeun miheulaan mubtada asalna. Kata asal geus sabarna geus teu ditanyakeun deui penyebabna da asalna. Jadi ulah ditanyakeun layus aluan sababi dina masalah asal da puguh ge asal. Ngan lamun kaluar tina kata asal kakara we yus aluan sababi tanyakeun problemna nah mae kudu diakhirkeun. Sehingga karituna wajah-wajah takdima illa daruro, berarti di satu sisi menang khobar diakhirkeun. Wajah-wajah jeung ayeuna ngaweunangkeun. Ulama nahu at-takdima kana maneurikeun atau mihulakeun khobar, maneurikeun mubtada. Kitu teh illa daruro. Disakira-kirakeun teu matak jadi bahaya. Teu matak jadi bahaya. Ai sakira-kira matak di masalahkeun jeung matak di bahayaeun mah ulah da meunang teh sakira-kira teu matak jadi problem, teu matak jadi bahaya. Naon sababna kudu diheulakeun ieu si mubtada si khobar kudu dipaneurikeun nya. Sebab di tengahna ari khobar teh kasifat fil makna. Yen ayana khobar teh kaya sifat dina maknana liana khobar waspun fil maknal mulil mubtada. Sabab ayana sifat teh ayana khobar teh sifat dina mubtada secara maknawiyah. Sedangkan wa haqqul wasfi teu kaidah ayakuna muta'akhir. Hakna nu jadi sifat kudu diakhirkeun maneurikeun paneuri tina mausufna. Hakna sifat kudu diakhirkeun. Sedangkan khobar maknana disifat atuh jelas ngahak payas pastahaqot at-takhir kalwas mangka jelas ngahak diakhirkeun seperti sifat. Tapi di satu sisi menang cek tadi diheulakeun ieu khobar sakira-kira wa yajidu taqdimu idlam yahsul bidzalika labsun au nah menang ditiheulakeun oge disakira-kirakeun teu hasil ku ayana miheulakeun khobar maneurikeun mubtada teh labsun kesalahpahaman atana pisalian ti labsun mimma sanad guruhu cek musannif. Jadi contoh qaimun jaidun atana pitina bahasa qaimun jaidun iku kang ngadeg jaidun utawi kijaid tah atawa qaimun abuhu jaidun teh kijaid qaimun iku kang ngadeg atana fi wabuhu muntalikun jaidun teh kijaid atawa fidari jaidun ikut tetep ing rumah jaidun teh kijaid atana fi wa indaka amrun dina jar majrur jeung dorob. Tuh menang disakira-kirakeun teu matak labsun saliru atana pi bahaya atana jadi masalah. Silakan niheulaan ayatna tapi henteu sesuai jeung kakuduanana oge disakira-kirakeun perlu mah atana pi memang teu matak jadi masalah mah. Padahal sakuduna mah mubtada ditiheulakeun khobar dipaneurikeun kali-kali dibalikeun. Ya silakan. Teu matak jadi masalah ya ruksok lamun dina hukum fikih mah ya ruksok saka gitu. Tah aya kemurahan hukum ulama ahli nahwu ngabahasakeun meunang bae silakan. Teu jadi teu diketat-ketatkeun amat ari sakira-kira aya perlu bari henteu matak madarat mah. Tapi ari matak madarat bari perlu mah seolah-olah henteu perlu atau napi kuduna ditiheulakeun teu aya kamada atau semua tak madarat lamun mihulakeun khobar eta mah teu meunang dicegah sareng sakali. Kaluar tina kakuruan total. Ieu teu meunang asa-asana mah. Jadi jelas meunangna ditiheulakeun teh idlamani nalika henteu aya nu nyegah tina masalah miheulakeun khobarna. Surahna teh nyegah atapi teu aya bahaya. Katakan menang tantanganna idlamani
dan kalian daya menyegah. Kata tadi qaimun jaitu atau nabi contoh dina syiran qad sakilat mustaf'ilun barbasil mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun qad sakilat ummuhu ma kunta wajidahu wa batamun tasiban fi sunil asadi. Qad sakilat iku teman-teman sepi sapa umuhu biang yasiman man uti wong untuk kang ono kuntak kang ono sira iku wajidahu nemu yasiman iku wajidahu kang nemu yasiman wa batalan nginep yasiman muntasiban iku kang cumantel barkuntal iku kang cumantel pi buranil asadi pi buru unil asadi ing dalam cangkreman macan ini jadi contoh lapan qad sakilat umuhu man kuntata ditihlakeun dia khobarna manalikeun mubtada eta terjadi masalah isa kira-kira teu matak ngajadikeun madarat mah nya teu matak ngajadikeun madarat atanapi deui dina bahartawi eta ya kan maf'ulun mafa'ilun maf'ulun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun ila maliki ma ummuhu min muharibin abuhu wala kanat kulaibun tasohiru ila malikin maring ratu ma umuhu ma orano sopo umuhu biang yasi malik iku min maharibi tetap saking kampung maharib abuhu utawi bapana yasi malik walakanat lan orano no sopo kulaibun iklep iku tusohiru nyambung sanak yakulep ing abuhu nyambung sanak yakulep ing abuhu. Jadi contoh lapan min muharibin abuhu ditinggalkan khobarna menerima mubtada'na eta terjadi masalah fi abuhu mubtada muakhar wa ma umuhu min maharibin khabar muqaddam eta terjadi masalah isa kira-kira tematak jadi bahaya. Jadi kesimpulanana ditemenangkeun soteh lamun sakira-kira nya matak bahaya menang isa kira-kira daya bahaya mah atana pintaya mane mah taya mencegah kana ayeuna kudu dihilakeun aya khobar daya daya masalah ya silakan daya masalah. Nah sehingga kadituna musannif ngabahasakeun pamna hina yastawil juz'ani urpan wa nuqron adi mabayani pamnaku mangka nyegah anjeun kana takdim khobar atanapi ngaheulakeun khobar haitsu yastawil juz'ani dina sakira-kirakeun
sakurna ieu mubtada jeung khobar urpan dina pada ma'rifatna. Cek tadi menang bae miheulakeun khobar teu jadi masalah ari eueuh madarat mah atanapi eueuh maneh mah. Surahna kumaha aya maneh pamna hina yasawi di antara maneh anu mencegah kana miheulakeun khobar maneurikeun mubtada ieu di antarana yastawi juz'ani urpan. Nalika ayana ieu si mubtada jeung khobar sarua dina pada ma'rifatna. Nalika geus kabuktian aya mubtada ma'rifat khobar ma'rifat khobar ulah wani-wani miheulaan kana eta mubtada wah aya eta dicegah nya dina miheulakeun khobarna sehingga yang qasimul khobar bin nadi latak di mihalal mubtada au takhirian pun dina masalah ieu dibagi 3 bagian tah qismun yajuju dina masalah miheulakeun khobar jeung maneurikeun mubtada dibagi kana 3 aya anu qismun yajuju fi taqdim wa ta'khir menang ayeuna ditiheulakeun jeung dipaneurikeunana surahna arek diheulakeun mangga dipengkerkeun bae mangga eta si khobar teh hiji tah berarti hukumna jawaz. Anu kadua wajib ditiheulakeunana wajib dipaneurikeunana hukum dina khobar teh. Anu katilu nya wajib dipayunkeunana. Jadi aya anu meunang diheulakeun jeung dipaneurikeun, aya anu wajib diakhirkeunana, aya anu wajib diheulakeunana ieu si khobar teh. Nya, ieu si khobar teh. Dan asal-asal mah tetep hukumna mah ceuk tadi oge, mudahkan asal mah kudu diheula. Sabab ceuk tadi li annal khobar kal wasfi bil sifat. Bil makna. Sanyana khobar pan kaya sifat dina manana. Dina manana sedengkeun wahakul wasfi ayyakuna mutaakhir. Aya ana ieu sifat hakna teh kudu diakhirkeun. Sehingga asal-asal mah ceuk tadi memang kudu paneurikeun ieu khobar teh. Secara kakuluan nama. Berarti lamun kaluar tina kakuluan biasana osok ngarobah karena susunan kalam. Sehingga di anna taqdimal khobar yuzaru taghyira hukmi. Nalika lamun hukmi heulakeun khobar atanapi kaluar tina kakuluan kudu dipaneurikeun ieu khobar kudu ditiheulakeun. Mangka eta osok narik-narik kana berubahna hukum. Sabab ari khobar teh mahkum beh atanapi hukum. Mubtada sebetulnya mahkum aleh kari-kari lamun hek dirobahkeun susunanana bisa-bisa narik-narik kana ek ngarobahkeun hukum, ngarobahkeun masalah. Makanya bisa kabuktian ayeuna dicegah sama sakali ari sakira-kira misalkeun teh aya maneh. Kecuali aya maneh. Mana di antarana pamna buka cegah di antarana nyata lamun heuk sakira-kira teh aya maneh mah ulahnya. Seperti mana manehna ieu? Nyata seperti anu teu meunang ya. Teu meunang ditiheulakeun ieu si khobar teh nalika hina yastabil juz'ani urfan. Nalika pada ma'rifat mubtada ma'rifat khobar ma'rifat kudu saling mengerti eta mah kudu nyesuaikeun kana kayana wajib ulah wani-wani majunan ieu si khobar ka si mubtada tipengker ngelehan ka senior urang berumasa junior manggawe tipayun ka amang tipayun geus bade naros mah kapal situ. Jadi ulah-ulah wawantunan eta mah ulah wantan pas pada uninga mah kejeun teh apa rupanya teh senior deuk euy kurang mah diselip euy langsung awal selip ning teh senior ulah. Jadi geus kira-kira pada ma'rifat jadi teu meunang saha manehna eta di antarana yastawil juz'ani urfan nalika akur pada ma'rifat nah tengahna tah wa asal bi hadal abyad hilaf bar wajib atakhir. Nalika ina ieu dina bait nu pertama nyaritakeun wajib diakhirkeun atuh meunang dipayunkeun ieu si khobar. Di antarana dina 5 tempat. Al-awwal anu pertama ayakuna kulun minal mubtada wal khobar ma'rifatan au nakiratan sholihatan li ja'liha mubtada. Nya. Nomor kahiji urpan wa nukron. Nomor kahiji dina manehna dicegahna diheulakeun ieu khobar teh dina pada ma'rifat atanapi pada nakirah pada teu nyaho atanapi pada
marifat pada nyaho lamun diudakeun kana tawjiah. Bari deui wala mubayyina lil mubtada min khabar seperti contoh Zaidun akuka. Lafaz Zaidun marifat, akuka marifat bisa bidofat. Teu meunang ngabahasakeun akuka Zaidun, intina kitu. Sebab ieu marifat pada marifat. Atanapi Abdullu min Zaidin, Abdullu min Amrin. Abdullu min Zaidin, Abdullu min Amrin. Teu meunang ngabahasakeun miheulakeun khabar, misalkan Abdullu min Zaidin, Abdullu min Amrin teu meunang dibalikeun. Takdimul barfi hadihi pihada wa nawihi. Sebab lamun heug ditiheulakeun misalkeun bahasa akuka Zaidun ya atanapi Abdullu min Amrin wa Abdullu min Zaidin. Engke kadituna aya miheulakeunna ayeuna muqaddamu mubtada wa anta turidu anta kuna khabaron ke baka aya kabahasakeun bener-bener loba hukum. Asalna Zaidun akuka ari ki Zaid dulu anjeun. Aku kak ari dulu anjeun teh Zaidun eta jadi bisa kitu-kitu keneh moal bisa perubahan maka mubtada jeung deui dina masalah terapkeun hukumna naon khobah jadi hukumna kadituna aya bahasa faidah lazim faidah jeung lazim hukmi dina masalah khobarna kanyahoan lazim faidah jeung lazim hukmi ke dina jawab makna ke bisa kanyahoan lazim faidah jeung lazim hukmi nah robahna hukum dina khobarna kayak itu dina tapi kayaknya mana dina balagohnya kan jelas di dia temenang sama sekali lamun disebut pada marifat tapi pada nakira kecuali walaupun adima bayan kecuali aya adima anu sepi itu kecuali korena kan itu pannya wanukron adima bayanin anu tingkahna sepi tina korena atanapi bisa kira-kirakeun lamun henteu aya korena kana ayeuna bisa ditiheulakeun isobar lamun aya korena mah tapi meunang ya oge nya bahasa wajib ini teh sama sakali total wajib nya bisa kira-kirakeun henteu aya korena tetep najan ditiheulakeun oge moal saliru baik dina hukum khobar baik dina ayeuna makna mubtada tanapi dina keseluruhan mah mata kayak kekaliruan saya korena ya tanapi aya dalil ya wa anta turidu anta kuna khabaron min ghairi dalil ya dulu aleh jadi lamun heug ditiheulakeun misalkan akuka Zaidun ieu lapan akuka jelas ditiheulakeun khobar jadi jadikeun khobar muqaddam naon anu jadi argumen jang anjeun naon anu jadi korena nuduhkeun kana yen eta lapan akuka dijadikeun khobar muqaddam itu moal aya bukti nu jelas engke bakal aya robah dina hukum itu robah dina hukum makana teu meunang lamun geus kakuduana sakira-kira teu aya korena maka ulah kecuali geus aya korena ataupun aya dalil seperti dalil tasbih. Dari mana contoh fa in wujida dalil yadullu ala annal mutaqaddam khabar jaja kecuali lamun kapanggih dalil ataupun korena anu nuduhkeun yen dimiheulakeun khabar seperti Abu Yusuf Abu Hanifah meunang eta mah dibahasakeun Abu Hanifah Abu Yusuf nya ya teh keur seolah-olah di dia teh nyimpen tasbih keur nyarupakeun ari Abu Yusuf eta Abu Yusuf putra Abu Yusuf iku Abu Hanifah kaya Abu Hanifah tah dibalikeun we nya misalkan Abu Yusuf ikut kaya Abu Yusuf Abu Hanifah putra Abu Hanifah eta mah dibulak-balik oge moal kali sabab moal mungkin nyarupakeun ayeuna ngabalikeun musabah jeung musabahna korenana nya tasbih da dingeus masyhur yen ayeuna Abu Yusuf disarupakeun ka Abu Hanifah lamun dibalikeun teh mah moal mungkin Abu Hanifah disarupakeun ka Abu Yusuf gitu nya dan geus jelas-jelas ieu teh keur bahasa Abu Yusuf eta sarupa jeung Abu Hanifah lamun dibalikeun moal jadi Abu Hanifah sarupa jeung Abu Yusuf moal tah eta geus jelas dalilna mangka eta mah meunang dibulak-balik oge Aisyah kira-kira henteu real dalilna teu jelas dalilna ulah wawantuna nalika mendakan makrifat pada makrifat dina mubtada jeung khabar
atanapi nakirah pada nakirah, maka eta mah ulah keberanian kudu mihulakeun sakira-kira eueuh dalil eueuh korena ulah gitu dicegah tak manehna diantarana nalika yastawil juz'ani urpan wa nukron jeung deui bisa leungit eta maneh lamun disakira-kirakeun aya korena sini nya anapan korenana seperti di dia contoh tasbih nyarupakeun katakan anal murad Abi Yusuf bi Abi Hanifah tuh dan maklum anal murad tasbihu Abi Yusuf bi Abi Hanifah la tasbih Abi Hanifah bi Abi Yusuf lain ek nyarupakeun Abi Hanifah ka Abi Yusuf lain geus maklum eta teh nah jangan dibulak-balik oge geus moal kudu kaliru deui moal kudu pahili deui moal dibulak-balik ke ditihlakeun khobarna manurikeun mubtada teuhlakeun dia saperti moal pahili nya moal pahili eta contoh nya seperti dina ngaleungitkeun maneh ataupun jangan ngabuang maneh dina netepkeun asalna kudu wajib diakhirkeun ieu si khobar nalika geus kabuktian aya manehna ya silahkan ataupun bisa ngaleungitkeun manehna lah bisa aya ngaleungitkeun manehna ya silahkan sebenarnya daya korena ataupun dalil wa minhu qaliki syair fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun banuna banu abnaina wa banatuna banuhunna abna ar-rijalil abaidi banuna iku kaya piro-piro anak ingsun iku kaya piro-piro anak ingsun banu abnaina utawi piro-piro anak lanang saking anak lanang ingsun banu abnaina utawi piro-piro anak lanang saking anak lanang ingsun wa banatuna lan utawi piro-piro anak wadon ingsun iku banuhuna utawi piro-piro anak lanang saking banatuna iku banuhuna utawi piro-piro anak lanang saking banatuna iku abnaur rijali piro-piro anak lanang wong lanang iku abnaur rijali piro-piro anak lanang wong lanang al aba ini kang aduh-aduh tadi teh banuna banu abnaina ieu teh dibalikeun maksudna khobarna ditiheulakeun ieu moal kaliru da keur tasbih cek tadi teh moal kaliru ari asalna mah kitu nya tuh banuna khobar muqaddam wa banu abnaina khobar muakhar li anna murad mu'ala bani abnaihim bi annahum ka banihim ieu teh cek bahasa urang mah ngakurkeun incu ka anak nyebutkeun incu ka anak ieu teh anak kuring itu cek bahasa mah ka incu teu beda we seperti ka anak sorangan jadi incu kuring atanapi anakna anak kuring teu beda we ka anak langsung sorangan tegas tuh nyarupakeun tuh banuna ari eta tetep atau banuna pirang eta tetep atau asana mah banu abnaina ari pirang-pirang anak lanang saking anak lanang ingsun ari incu kuring ti anak lalaki itu cek menjadi akina eta teh banuna anak kuring nyebutkeun ieu teh anak kuring ka incu berarti keur nasbehkeun bahasa ieu anak kuring padahal mah ka incu keur nasbehkeun ari incu kuring teh kaya anak kuring juga banget nyahna leuwih ka anak sorangan gitu ka incu jadi eukeun nyarupakeun ieu si atanapikeun ngomongkeun incu disarupakeun ka anak sorangan moal mungkin dibalikeun nya moal mungkin dibalikeun jadi seolah-olah eukeun tasbih matakan al murad hukum ala bani abnaihim bi annahum ka banihim keur nyaritakeun anakna eta si
anak lalaki tapi keur nyaritakeun ala bani abnahim keur anak keur nyaritakeun incuna lah anak lalaki ti anak incu ti anak lalaki cek bahasa Sunda bisa lieur mah keur nyaritakeun incuna disarupakeun dikaya-kaya ka anak sorangan dina pada nyaahna sarua we ka incu ge anak kada asa ka anak sorangan kan asa teges gitu padahal incu lamun cek bahasa orang mah nyebutkeun misalkan ki eta saha yang ora keneh kasep nyeta anak sorangan we nyebutkeun anak we yo anak budak padahal mah emang incuna ngan teu jadi masalah eta lamun diceritakeun nyarupakeun anak nyarupakeun incu ka anak sorangan da moal mungkin atanapi moal lain-lain maksud ayeuna nyaritakeun anak ka incu atau menyerupakan anak sorangan misalkan ka incu moal balik incu diserupakan ka anak sangkere pabelit nyalieur eta kada lieur eta teu jadi masalah dalieurna tasbih anu maklum matakan geus moal kudu ayeuna dibalikeun eta nyarupakeun moal kudu dibalikeun seperti cerita tadi we Abi Yusuf bi Abi Hanifah moal mungkin dibalikeun nasbehkeun teh nya nasbehkeun teh moal. Nah maka di dieu meunang wah diheulakeun bisa ngaleungitkeun maneh sok sanajan pada ayeuna marifat Mata wa sal murad al hukmu ala banihim bi anahum ka bani abdaihim. Muka dua kaza idza dilabeta ta kaza idza kana asanama kaza idza makana fi'lul khabar. Muka dua dina nalika ayana ieu si khobar teh tina fiil anu ngarapakeun kana domir jang buat balik kana mubtada ya. Balikan deui teu meunang diheulakeun ieu si khobar manulikeun mubtadana anu nomor kadua lamun heuk kabuktian ayana ieu si khobar teh tina fiil anu nyimpen domir mustatir jang buat balik kana mubtadana. Seperti mana Zaidun koma misalkan Zaidun itu jadi koma kang adeg ya Zaid ulah dibalikan koma Zaidun kan itu nama jadi jumlah ismiyah jadi jumlah fi'liyah mana lagi jadi beda nu tadina ayeuna subut wa dawam jadi tajadul wal hudus jadi jelas teu meunang diheulakeun kayak ngarompas total nya jumlahna jadi rompas matakan di antara anu nomor kadua maneh nu teu meunang di nyatana anu mencegah kana miheulakeun khobar meunrikeun mubtada nalika aya khobarna tina fiil anu nyimpen domir mustatir. Jadi Zaidun koma persoalanna kumaha lamun nyimpen lain domir mustatir tapi domir ayeuna anu baris tah lamun domir anu baris domir nu baris lain domir dohir tapi domir lain misalnya isim dohir tapi domir kan isim domir ngan baris nya aya mustatir pan aya baris mangka eta mah meunang seperti bahasa mana Zaidani koma meunang bahasakeun koma Zaidani tatangan aya wa kadalika ya juju takdim idza waqa'al fi'lu domir barizan domiron barizan seperti Zaidani koma payaju antu qadimal khobar fatakulu wa amma koma Zaidani wa Zaidan yakunu Zaidan mubtada muakhar khabar muqaddam ya, tapi sebagian kaum nyegahkan eta ya. Nanti dia cek musonif kada idamal fi'lu kana khobaro ya tadi wujub takhir al khobar al fi'li mutlaqon musonif ieu bahasa ngamutlakeun nya oleh sakadalik tapi lain kitu maksudna bal inama yajibu ta'ir idza waqa dhamir lil mubtada mustatir kama taqaddama ari baris mah teu baris mah teu seperti koma abuhu yaibun eta nomor kadua nyaeta dina anu mencegah kana miheulakeun khobar manulikeun mubtada teh di antarana lamun aya ieu si khobar teh tina fiil anu nyimpen domir mustatir ingat domir anu mustatir tapi lamun nyimpen domir baris teu jadi masalah atanapi eta si fiil anu ngarapakeun kana isim domir mah teu nanaon diheulakeun oge khobar teh. Terus deui au qasta istimaluhu munhasiro
munhasiran nu katilu aya kunaon khobar munhasir atawa betan au kusida atawa diseja istimalu makena ieu khobar teh munhasiron maksudna arek ngaringkes ku lapad inama atawa diringkes ku lapad inama atawa lapad ilah. Tali di tengahna aya kunal khobar mahsur aya nasi khobar diinhisor atawa dimahsur baik dimahsurna ku para buat nabi inama atawa ku lapad ilah. Sebenarnya contohna innama jaidun qaimun teu meunang ngabahasakeun qaimun innama jaidun nya atawa majaidun dina lapad ayeuna ilah majaidun ilah qaimun tah nya ieu ayana khobar dimaksur ku lapad ilah anu kapila sana napi pan napi dimaksur ku lapad ilah selamun hi lapad ilah teh lamun hi inama jaidun qaimun berarti maksud lapad inama tah eta teu meunang mihelakeunana ieu si khobar kana ayeuna mubtadana nya walaupun aya teh mah sad sebenarnya siran teh qad takdim ma ila sududan sok aya ayeuna anu khobar dimaksud ku lapad ilah tapi diilahkeun tah eta teh sad seperti nasyiran kan faulun mafailun bahasa ieu faulun mafailun faulun mafailun faulun mafailun faya rabbi hal illa bikan nasru yurtaja alaihim wa hal illa alaikal muawwalu faya rabbi mangkahe pangeran ingsun hal illa bika ono to angin kalawan tuan hal illa bika ono to angin kalawan tuan an-nasru utai pertulungan iku yurtaja dan arab-arab ya nasru alaihim ingata si ada alaihim ingata si ada wahal illa alaika lan ono to angin iku tetep ingata sesiro atau tesetuan wahal illa alaika lan ono to angin iku tetep ingata setuan al muawwalu utawi tetenggenan al muawwalu utawi tetenggenan asal nama wahalil muawwalu illa alaika tak iya alaika dimaksud ku lapad ila dimaksud ku lapad ila tapi ditihlahkeun ila alaika muawwal tak eta teh disebutna syad sabab aya khobar anu dimaksud ku lapad ila tapi dijadikeun khobar muqaddam sah da pantesna mah wahalil muawwalu ila alaika dibaca ila alaika al muawwal eta teh atawa bihal illa alaika al muawwal dibalik gitu ya dibalik atau nabi dijadikan khobar muqaddam sabarana eta teu meunang tapi da ieu mah syiran lajeng deui au kana musnadan li dilami ibtida atawa ayana ieu si khobar teh disarandekeun kana lam ibtida surahna khobarna katempelan khobarna aya kuna mubtadanya au kana ayana si khobar musnadan disarandekeun li dilami ibtida kana lam ibtida ayana ieu si mubtada si khobar ayana si khobar li mubtada qad dakhalat alaihi lam ibtida ayana ieu si khobar jadi mubtada jadi ayeuna tina mubtada tina anu kapiheulaan ku lam ibtida kitu aya kuna au kana musnadan li dilami ibtida teh atawa ayana khobar tina mubtada anu katempelan ku lam ibtida aya kuna khobar li mubtada qad dakhalat alaihi lam ibtida seperti contoh la jaidun qaimun yakti ku jaid iku qaimun ongkat ngadeg teu meunang ditilakeun misalkeun qaimun la jaidun sabab dina mubtadana geus katempelan ku lam ibtida lam ibtida itu meunang qaimun la jaidun teu bisa sabab naon anu jadi penyebabna
temenang diteulakeun ieu khobar manehkeun mubtada. Sabab lamna geus kapilan ku lam ibtida sedengkeun lam ibtida eta anu kasebutkeun sadrul kalam. Saudara kalam disebut saudara kalam teh anu biasa sok dipake awal kata, anu jelas jadi awal kata itu saudara kalam. Sehingga temenang khobar diteulakeun manehkeun kana mubtadana eta temenang. Tapi waqad takdim sududan, tapi aya wae di dieu oge. Nu milakeun eta tetep sad lamun aya teh mah saat sebelum nasiran. Mutafa'ilun 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 bar kamil kan. Khalila anta wa man jariru khalu yanalil ala wa yakumil ahwala kamil. Kholi iku paman ingsun, kholi iku paman ingsun la anta yakti utawi sira dilakan la anta yakti utawi sira waman lantu sapa wong jarirun lamun ono ya kalakuan iku utawi jarir waman tu sapa wong lamun ono ya kalakuan iku utawi jarir iku kholuhu dadi paman man iku kholuhu dadi paman man yanal mangkamar koleh yasiman yanal mangkamar koleh yaman al ala ing kadukuran al ala ing kadukuran wayakrumi lan kamuliaan yasiman wayakrumi lan kamuliaan man al akhwala ing piro-piro pamane al akhwala ing piro-piro pamane. Tadi contoh lapan kholi la anta, lapan anta asana malah anta kholi. Yakti uti sira iku kholi paman ingsun. Tapi dibalikeun, nya dibalikeun. Memang ieu mubtada jeung khobarna teu meunang diheulakeun ku sabab khobar teu meunang diheulakeun mubtada sabab mubtada kapiran ulam ibtida. Di dieu kholi la anta diheulakeun ngeureunnya. Ieu syad disebutna. Syad. Jadi asalnya temen dina ayana sebutkeun syad. Anu kalimat terakhir nya aula jimi sadri tadi atanapi nomor kalimat ayana si mubtada jadi sodar kalam lajimi sadri teh aula jimi sadri atau mubtadana anu ngamula jamah karena sodar kalam seperti mana isim istifham. Jadi contoh musonif makman li mun jida yaman sebutnya isim istifham teu meunang aya dipaneurikeun maneulakeun mukhobarna paman mubtada wali khobaruhu teu meunang diheulakeun mujidahannya teu meunang ngabasakeun li man munjida sebab man anu ngajadikeun saudara kalam dipaneurikeun tah manehna anu teu meunangna anu teu mataka meunangkeunna sabab mubtadana jadi nyokotina kalimat tapi kalimat anu osok ngamula jamah kana saudara kalam. Jadi istifham kan saudara kalam maka jelas dia teu meunang miheulakeun khobar manehkeun mubtada sabab mubtadana tina saudara kalam atau nabi lafaz tina lafaz saudara anu sok ngamula jamah kana saudara kalam. Jadi aslima di dieu nya manehna anu mencegah kana miheulakeun khobar manehkeun mubtada nalika aya maneh samodel kieu maka wajib diheulakeunna ieu mubtada manehkeun kana khobarna netepan kana pangkat asalna sabab lamun dipaksakeun engke kadituna jelas-jelas bakal jadi masalah atau nabi jadi bahaya baik ayeuna jadi robah ayeuna hukum atau nabi jadi jumlah nage jadi robah seperti tadi baik tina asana ismiyah jadi jumlah fi'liyah atau nabi makna nage kadang jadi robah entah bahaya temenan
geus ngaran-ngaran bahayakeun waktu sesuai jeung pelaturan, sesuai jeung kakuduan. Ya isa kira-kira mata jadi problem, jadi masalah mah. Jadi kacau, jadi bahaya mah. Tetep we urang jalankeun seperti kakuduan urang, kasantrian urang. Sakumaha biasa kecuali leungit manehna kata Nabi aya korenah-korenahna, aya dalil-dalilna ya silakan. Ya isa kira-kira aya keneh maneh mah hoyahna we. Hoyahna kudu ayeuna patuh kana pelaturan, kudu urang ayeuna mihlakeun mubtada mendikeun kana khobar. Paham nya? Wa nahu indi dirhamun wali wato. Wal aslu fil ahbar